Mitra sadaya wilujeng tepangdang deui sareng acara matuh dongeng enteng pang beberamana. Mang Jaya saparakanca bade neraskeun anca dongeng katunda carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Atuh sabada namakeun bagian ka-37 ayeuna Mang Jaya bade nganca bagian ka-38 kasugiri kaum dangu di mana walina Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Upami pada nyiwit sanes bade nya kecap pangantil tina nyiwit jeletit nyiwit cenah para mitra atuh jeletot para mitra ieu tiasa ngajeletot tina jeletit nyiwit tina para wargi sadaya aduh tajen nyiwit leutik tapi jeletit nyiwit biasana jeletit nyiwit mah nuju hotel nuju hotel jeletit nyiwit cenah para mitra nyiwit seetik teh para wargi sadaya nyiwit geugeut teh namina para jeletit nyiwit kitu nya para wargi dongeng urang teraskeun para mitra carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang ayeuna nincak bagian ka-38 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mangga para mitra urang sami-sami Bandungan hanca dongeng nu judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang. Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng ieu ayeuna nincak bagian ka-38. Cenah mangga urang teraskeun hanca dongengna etang-etang hiburan pangbeberamana. Harita Aki Antri nyarita deui. Nuhun Raden, Aki teh binga. Ari sabab Raden geus ngajawab kalayan jujur dan usahanya nama Aki teh geus teu kudu nanya deui. Sabab geus boga kayakinan yen nyinining teh aya dina genggeman Raden. Ari maksudna pangna nanya deui hayang uji kana kajujuran Raden. Da ayeuna geus pasti yen nyinining teh aya di ditu. Hayu ayeuna mah urang ka nagara Raden. Aki teh hayang anjang ka ditu bari hayang terang kana kaayaan Raden nu salelesna. Engke di ditu bakal nampi balaran ki Aki ngeunaan lamaran teh Raden. Cek Aki Antri bari singkil geus hayang indit ka nagara siluman. Puguh Arjuna ngahuleng manehna sadar yen geus ngabolekerkeun sabagian tina Rusia dirina. Nu akhirna kaayaan manehna kanyahoan ku Aki Antri, tapi kulantaran cita-cita geus kuat hayang mihukum ka nyinining, atuh najan rada berat ge teu burung bisa tujuan ka hayang Aki Antri teh, ngan memeh indit manehna jadi panasaran hayang nanya sakali deui. Mangga ki urang mios ka nagara abdi, tapi upami tiasa mah waleran tina lamaran abdi hoyong katambi ayeuna. Supados abdi ngaraos regreg. Bade ayeuna atan napi engke ge asana mah sami wae ceuk Aki mah. Keun engke di ditu lamun sagala rupana geus beres. Pansarati Aki ge can kacumponan hiji deui. Nyaeta hayang terang kana kaayaan Raden nu salelesna. Mun Raden kersa nerangkeun di dieu mah tangtos balaranana dipasihkeun ayeuna pisan. Abdi teu wantu ni dieu mah sanes alim jujur tapi teu wantu nyaritana di dieu. Yuk urang ka nagara abdi di ditu urang ngobrol nu langkung bebas. Mangga ki ayeuna sakantenan sareng abdi. Arjuna kapaksa ngelehan maneh teu wani baha kana kahayang Aki Antri. Nuhun atuh Raden nuhun. Hayu atuh urang mios jaga sayagi. Jawab Aki Antri bari seuri tuluy ngareret ka Mangkurip jeung Bioon. Bapak, Ibu permios bade wangsul heula, hapunten bilih kadongkapan abdi ngaganggu ka salira. Ceuk Arjuna bari munyungan ka Mangkurip. Gap ku Mangkurip ditampanan bari ngajawab. Mangga Raden wilujeng angkat, mugi kersa ngahapunten we ka emang nu teu tiasa ngangken ka Raden. Da kumaha atuh mung sakieu ayana. Hatur nuhun. Katampi sakieu ge permios Ibu. Arjuna munjungan ka Bioon. Ku Bioon ditampanan rada ngeleper manehna mah teu ngajawab. Ukur manggut semu kapaksa hatena deg-degan. Jangkurip Bioon Aki duakeun sing salamet.
Rek ngiring heula ka Aden, hoyong terang kana kaayaan di ditu. Muga-muga ku jalan kieu teh maksud urang salerea bakal laksana kalayan lancar. Raos ka Aden ngeuna ka urang, pan kitu lain ujang. Cek Aki Antri bari ngicepan manehna geus kuat kayakinan. Yen ku jalan kitu bakal bisa ngarebut nyinining nu geus dikawasa ku Arjuna. Mangkurip ngarti kana isyarat ti Akina. Nya wilujeng angkat we ki salaleres pisan maksud urang teh kitu. Oh syukur nama atuh Aden urang mios. Jung Aki Antri nangtung tuluy ngareret ka Arjuna nu geus tatan-tatan rek mulang deui. Mangaki urang sareng ayeuna. Sanggeus amitan di kamangkurip jeung Bioon braduanana ini. Arjuna lempang ti heula dituturkeun ku Aki Antri. Muru kana kareta emas anu ngadaguan sisi jalan. Ari mangkurip jeung Bioon buru-buru kaluar ti imah tuluy ngajaranteng di buruan. Marlong kanu indit bangun segut hate mangkurip rada lenyapan. Sok sieun Aki Antri kumaha onam tapi diteger-teger bae. Sabab percaya kana ilmu panemu Aki Antri nu baris mampu ngelehkeun siluman. Sarta bakal bisa ngarengsekeun sakur kasulitan nu karanap. Asa kieu keung kieu Kang Kurip namohan naon-naon kitu Aki Antri teh. Sabab angkatna nyalira ngan dibarengan ku Arjuna wungkul. Cek Bioon jiga nu salempang. Bisi Aki Antri teu kuat ngaladenan pangawasa Arjuna. Nya sing gede hate we percayakeun sagemblengna ka Aki Antri. Sabab nu boga niatna ge anjeunna urang mangan sakadar nyaluyuan. Mending oge ngadua ka nu Maha Kawasa sangkan Aki Antri ditangtayungan ku Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Jeung di urang kudu yakin yen Aki Antri teh ngabela hakna salaku manusia. Pikeun bumela ka papada manusia deui. Cek mangkurip bari melong ka Aki Antri nu apir tepi kana kareta emas. Nya muga-muga we Allah nu Maha Kawasa nang tayungan ka anjeunna. Bioon melong ka Aki Antri hari teh kusir geus turun bari manggut ka dunungan. Arjuna ngareret ka Aki Antri tuluy mere isarah sangkan ungah kana kareta. Aki Antri teu talang kecat ungah kana kareta. Gek calik dina tempat nu ditunjuk ku Arjuna, Arjuna diuk gigireunana. Hayu init mangkusir ulah gancang teuing, ceuk Arjuna marentah. Kusir teu talang ke tuluy mecut kudana beretak lumpat. Geleser kareta maju. Aki Antri olohok sabab nu disangkana bakal jelag-jelig teh buktina mah ngageleser asa teu napa kana lemah. Teu beda jeung ngalayang di awang-awang tapi Aki Antri teu loba omong. Gawena babacaan dina jero hate pikeun ngajaga sagala kamungkinan. Dadi henteu-henteu ge sasat milu kasiluman mun gagabah bisa cilaka. Basa kareta emas indit mangkurip jeung Bioon carolohok bengong. Asa teu percaya kana tetempoanana. Harita Aki Antri jiga ngolepat, lir kilat kabawa ku Arjuna ka nagara siluman. Yuka imahon urang daguan datang Aki Antri, na bisa mulang peuting ieu atawa moal ayeuna ulah sare mun bisa mah kudu terus wiridan bari nanendak ka Gusti Allah. Sangkan Aki Antri salamet sarta bisa balik deui ka lembur bari mawan nini naon ka imah. Nya nam atuh dah heueuh kami ge keung kieu wae mah ieu. Tah kadenge sora angin mending ngaguruh pacampur jeung sora cai nu nyuruh. Nanaon nya? Tong loba nu didenge bisi runtag kana hate nam atuh ka imah. Mun puncan kanyahoan ku batur. Mangkurip buru-buru asup deui ka imah dituturkeun ku Bioon. Sanggeus araya di jero imah duanana dariuk dina samak bari ngahuleng. Siga nu keuna ku tenung inget bae ka Aki Antri nu geus indit dibawa kana kareta emas teh. Kaayaan peuting beuki jempling mun diukur ku waktu mah kira-kira pukul 10. Jalma-jalma geus loba nu tibra sare teu inget kana naon-naon. Tapi rona aya nu geus ngider malah mah digarduh nu di sisi lembur beulah kidul. Aya keneh 3 jalma keur patinggereuneng ngobrol. Nu tayalian iwati Aki Sahlan jeung Bah Jilun dibaturan ku ading. Sora jangkrik di pipir garduh masih tetap jiga tadi. Ngan gaanggeus jempe ari sora bangkong kadenge hawar-hawar di sisi sawah. Tapi tekung silila kadenge sora angin ti beulah kaler. Puguh nu tiluan mending ngarenyag bakat kureuwas. Sabab angin teh beda jeung biasa asa ngadadak pisan. Malah ieu mah awor jeung sora cai nyurug jeung aya sada Korea. Tah,
Saya deui we suara Korea teh. Nah naonnya kadenge kabulah kaler teh. Moal kareta siluman kitu. Cek Bah Jilun bari ngareret. Ka Aki Sahlan nu harita keur ngajentul nangkeup tuur. Padudan geus ngaprek ciga teu kagegel ampir murah. Jika nama rek baralik semah tadi teh. Baik atuh geus taki-taki pan rek mari lu lain. Kan ku Aki diajak ngobrol ku sirna. Ngarah-rada lila eureuna. Tak sabuat kitu abah jeung Jang Ading kudu buru-buru muntang di tukangeun kareta. Cek Aki Sahlan tetep ayem. Kawasna taya kahariwang jeung kasieun. Nyabah ieu urang siap-siap pikeun nyabah ka alam siluman. Keun bae da moal naon-naon meureun, urang tuturkeun we sakarepna. Da di mana imahna mangkeluk teh? Mun nining kapangi urang bawa balik. Cek Ading bari singkir. Terus turun kaburuan garduh panon melong ka kaler sabab tidinya datangna sora angin ge. Breh nempo cahaya jiga tadi. Aya naon di kaler ding? Bah Jilun nuturkeun turun. Ya cahaya bah tuh jiga layung kuning. Ading nunjuk ka kaler. Wah, yakin kareta nu tadi ding. Dua lupa tadi tuh bising ngaliwat manjen. Mun geus eureun urang kudu buru-buru nangkel ding. Pokoknya mah siap-siap euy. Beres lah. Siapa? Ading harita teh para mitra nyalingker ka sisi pager. Megat kareta nu bakal ngaliwat saterusna marek nangkel di tukang. Kade ulah gerunya. Jeung deui lantera pareuman ki. Ari kuring rek nyumput jeung Jang Ading. Siapa brek milu teh akanya kareta rek nangkel. Nah geus kahasdi ku Aki oge jeung we geura nyumput. Sing percaya kana kasatiaan jeung kawannya Aki. Muga-muga sing salamet sarta hasil mah pageun nining. Sing kabawa balik ka lembur. Cek Aki Sahlan tetep ayem. Diuk teu robah anger siga tadi. Percaya ka Aki malah. Bah Jilun terus nuturkeun ka Ading. Nyempod sisi jalan deket pagar buni kahalangan ku sinyoh bangor. Ari Aki Sahlan can mareuman lanterana kalah kaheuai jiga geus tunduh. Sarta panon meletet. Beureum hayameun tapi teu katempueun ku Bah Jilun jeung ku Ading duanana ngahep-hep ngadaguan liwatna kareta emas. Harita Ading tuluy nyarita. Kade sing waspada bah, ulah rusuh teuing bisi kanyahoan ku sirna. Mun galak, panonna ge jiga mata heulang, Ading ngaharewos. Abah mah geus kolot maneh nu kudu waspada mah. Heula tuh tapi mun nining beudang ku kuring nya ulah ngarebut bahnya. Sabab kuring teh geus janji ka manehna teh. Rek kawin buru-buru. Eta mah urusan panyeuri atuh ayeuna mah berjuang we babarengan. Da sarua wajibna. Keun bae urang badamikeun deui soal eta mah. Jawab Bah Jilun. Rada ngageter sorana sabab hatena mah paur. Bisi nining beunang ku Ading nu matak manehna soson-soson dina digawena ge. Da hayang hasil mapagkeun nining ti nagara siluman. Oh kitu tapi pasti da beunang ku kuring bah. Ading ngabanyolan tapi tumerapna kana hate Bah Jilun matak panas. Jajantung naratu. Nah ulah kamanya wae ngomong teh ding lah. Ayeuna mah keur nyangareupan pagawean berat ieu teh. Mun hate teh teger matak gagal, leuheung mun gagal kumaha lamun cilaka. Pan urang nu rugi, nu matak tong loba omong euy. Heuh atuh lah. Tu kareta geus deukeut. Sayana meni hurung ngempur tapi kunaon Aki Sahlan can mareuman lanteranya. Wah hianat aki-aki tujuh murid teh. Urang kanyawan ku kusir. Cek Ading rada hariwang. Sabab lamun caang mah moal laluasa nangkel kana kareta bisi kanyahoan ku nu bogana. Tong salempang Aki Sahlan lain budak leutik. Nya tuh. Ti Aki manehna teh dari budak leutiknya. Maneh masuk ngajak ngesang wae jeung. Jempe atuh euy. Tu kareta geus deukeut. Geura saya di tanah ganggur urang milu piknik ka nagara siluman. Kebaiklah tong mikiran Aki Sahlan. Ading teu bisa nema deui lantaran bareng jeung kitu. Aki Sahlan turun tina palupuh garduh pas pareum lampu di pareuman. Jadi poek meni meredong kaayaan asa tambah keuman. Bah Jilun jeung Ading jempe nu kadenge iwati sora jangkrik pipireun garduh. Aki Sahlan leumpang lalaunan muru ka sisi jalan jen ngajanteng di dinya. Itek dicekel ku dua leungeun panon melong ka kaler. Breh nempot cahaya nu hurung ngempur lir sinar layung. Beki lila beki deukeut ku Aki Sahlan dipelong bangun panasaran bari ngupat dina hatena.
Nyaan manehna teh siluman nu nganjang ka mangkurip. Tu manehna ka dieu jigana marekna dunan pamenta aing sangkan balikna laporan deui karona. Aya wae pangalaman teh. Na kumaha saterusna naon nu bakal tumiba ka Bahjilun jeung Kajang Adingnya. Kitu cek hate Aki Sahlan bari tetep taki-taki rek megat kareta siluman teh. Bahjilun jeung Ading sarua taki-taki masing-masing hatena geus nyawang kana naon-naon nu bakal tumiba. Geus kacipta mun engket nangkel kana kareta. Pantesna teh bakal kitu bakal kieu geus kasawang kuduaan. Tekung silila para mitra sadaya gurutuk kareta datang ka deukeut gardu. Cahayana meuni hibar. Sanggup nyaangan kaayaan di dinya puguh we Bahjilun jeung Ading meuni ngarempod. Sieun kanyahoan kuno dina kareta. Tapi da Arjuna jeung kusirna mah teu baroga curiga jongjo neuteub ka hareup barang rek ngaliwatan gardu teh. Kuda ngadak-ngadak eureun kawas nu inget kana janji dununganana. Yen rek eureun di dinya puguh we kusir keheuleun. Da kahayang namah terus maju ninggalkeun lemur Cibonteng. Kuda kurang ajar. Kunaon make eureun di dieu ha? Kusir ngambek tuluy mecutan kudana sababaraha kali. Tapi kuda tetep cicing. Teteh lah anjeun mah elek kusato kusir. Nah anjeun teu inget kana janji nu tadi dikadalkeun. Anjeun geus ngomong ka Aki yen rek laporan deui cenah lamun rek balik. Tapi naha kaya ka ngabarung jiga rek kabur. Pilaku teu elak kusato. Tah kuda mah najan teu boga utek ge hidang sarta satia kana janji. Tapi naha anjeun ka pura-pura teu inget. Eureun heula sakedeung kusir. Ceuk hiji sora ti sisi jalan. Puguh kusir kareta reuwas malah ngareret ka sisi jalan. Barang breh aya Aki Sahlan keur ngajanteng bari nyekelan itu. Panon mencrong kana kareta barang ret ka Aki Sahlan, Aki Antri. Hatena nyongkab panas teg boga sangkaan goreng. Buah-buah Aki Antri diwadalkeun ku mangkurip dabongan harita malam Jumat. Kusir, bener omongan aki-aki teh. Anjeun tadi geus janji yen bakal laporan lamun rek balik. Jung tepungan bejakeun ka manehna nu kitu teh. Nuhun kitu sarta ayeuna kula amitan rek balik. Arjuna nitah turun ka kusir sangkan amitan heula ka Aki Sahlan. Atuh kusir eraeun akhirna mah jerut turun tina kareta katayap ngadeukitan ka Aki Sahlan. Hapunten Ki abdi rumaos lepat sanes jalir tina janji. Nanging hilap deui abdi teh margi ngabantun utusan ti nagara abdi, ka nagara abdi. Ceuk kusir bari mangut. Hormatna keur ka Aki Sahlan teh. Ya ampuna tapi kuring perlu nyaho kana utusan nu dibawa kareta. Nya saha ngaranna naon tujuanana? Sabab eta teh jiga dulur kuring buah-buah ku anjeun rek dibawa teh puguh. Saha nu nitahna eta teh? Aki Sahlan tetep curiga manehna hayang ngabebaskeun Aki Antri. Sangkan teu dibawa ku siluman. Sabab disangkana mah aya nu ngawadalkeun. Aduh hapunten abdi kirang terang ye. Nuninga mah dunungan abdi nu calik dipayun mangga taroskeun ku nyalira. Kusir rada bingung teu wani nerangkeun kaayaan Aki Antri. Beuki curiga Aki Sahlan teh sabab kusir teu wani nyebutkeun maksudna. Ya kapaksa kudu dipariksa nu tadi ti ieu teh. Sabab eta teh warga lemur Cibonteng nu kudu dibelaan ku kuring. Kuring rona dina puting ieu boga rasa tanggung jawab. Aki Sahlan ngadeukitan kana kareta. Tuluy neuteub ka Aki Antri nu diteuteub ungeuk bari seuri. Terus ngareret ka Arjuna nu direret kerung bangun bingung tapi teu ngomong. Semah di nagara aneh naon maksudna mawa Aki Antri? Rek dibawa ka mana jeung naon maksudna? Kahayang saha teh? Awas mun boga niat jahat rasakeun wawales di awak Aki. Cek Aki Sahlan bari mureleng ka Arjuna tapi Arjuna teu ngajawab. Kalah ngareret ka Aki Antri jiga nu menta dipangjawabkeun. Untung Aki Antri surti pok nyarios. Aki Sahlan, kuring teh nganungunkeun kana kasatian anjeun ka kuring. Tapi ayeuna mah teu kudu salempang sabab ieu teh kahayang kuring. Ngahaja milu kasema lantaran aya perlu ka nagara siluman. Keun teu kudu ngahalangan sing percaya ka kuring moal naon-naon.
Cek Aki Antri bari neuteup ka Aki Sahlan. Nu harita keur colohok dengartieun sabab Aki Antri bisa nerangkeun kalayan tatag. Biasa mah nu dipaksa ditara kitu paling ge barontak hayang bebas. Harita Aki Sahlan nyarita deui para mitra sadaya. Jadi Aki santri teh lain rek di wadah nya. Aki Sahlan nanya bangun teu pati ngarti. Ari Arjuna seuri leutik ngandung harti tapi tetep teu milu ngomong pok deui Aki Antri nu nemalan. Lain Sahlan. Lain kitu maksudna ieu mah kahayang kuring sorangan. Kencing percaya. Sarta doakeun sing bisa balik deui kalayan salamet. Lamun geus balik deui Aki Sahlan makanya kana tujuan usahanya na. Punya mah atuh ari kitu mah. Aki Sahlan akhirna mah ngidinan liwat ka kareta. Kumawa Aki santri teh kalayan teu loba catur kalayat ku si kalacat kusirna unggah. Terus mecut kudana. Gelieung kareta maju ari Aki Antri gugupai ka Aki Sahlan. Breh ku Aki Sahlan katempo dina kareta beudah tukang. Ngagaran teh dua jalma nyatana Bahjilun jeung Adi. Basa Aki Antri keur ngobrol jeung Aki Sahlan. Duana narikat kaluar tina panyumputan. Sarta ngagantel dina kareta bari ngadedengekeun ngobrol. Akhirna duana hasil milu jeung kareta. Ku Aki Sahlan dipelong. Nepi kang hilesna kareta emas nu ditumpakan ku 5 jalma tuluy maju ninggalkeun lembur Cibonteng ngajugjug ka nagara siluman dibarengan ku sora angin ngaguruh beuki dina beuki jauh les teu kadenge naon-naon. Para mitra anu mulya kocapkeun kaayaan peuting ka Cidajempling. Sora jangkrik ki asana mah ngadak-ngadak areureun. Angin nu tadi ngahiliwir jadi leler sakabeh nu kumelip dina epet peuting jiga nu ngadak-ngadak sare tibra. Sabada kareta Arjuna balik ka nagarana lembur Cibonteng dina mangsa harita kawas katilar ku pamorna. Harita teh para mitra rehe comrek sepi jempling mata keung jeung lalewang. Geus puguheun ari langit mah dati tadi keneh geus caneo meuni meredong. Poek mongkleng buta rajin teu katempo ngupetkeun curug-curug acan. Langit para mitra angkeub sigarek hujan mega hideung pagulung-gulung di Jomantara. Atuh kaayaan teh beuki mata keung bae teu kadenge nu batuk-batuk acan. Dina kaayaan kitu Aki Sahlan nu ngagiliran ngarona peuting eta kacida ngarasa reuwasna. Bat karasa ayeuna mah keungna. Ku ditinggalkeun ku Bahjilun jeung Ading alam teh asa tambah ti iseun. Komo mun ras inget ka Aki santri nu tadi dibawa kana kareta emas. Lembur teh asa katilar ku kokolotna. Keung, lawang, sieun jeung mata kreuwas. Harita ge Aki Sahlan teu puguh cabak kalayang koloyong samar pola. Sup kagarduh tuluy ngahuleng. Gek biuk sakedeung tuluy nangtung deui. Kop kana panakol kokol tapi kokol teu ditakol. Lung dialungkeun kudu perak kana palupu. Leng Aki Sahlan ngahuleng bingung naket. Dina sawangan Aki Sahlan ngalangkang. Harita kareta emas nu dikusiran ku siluman mawa 3 jalma nu can kanyahoa nasibna. Sigana barang jol ka nagara siluman tuluy dihukum gantung atawa dikerekep ku raja siluman nu geus lila ngadagoan. Atawa Aki santri jeung Bahjilun katut Ading disiksa setengah paeh disebut tukang hianat. Barang inget nepi ka palebah dinya. Kahariwang Aki Sahlan beuki ngagedean. Jorojoy aya niat rek laporan ka Pak RT rek ngabejakeun sakabeh pangalamanana. Rek nyaritakeun bieu kajadian sabab sieun katempuhan. Tapi ras deui inget kana amanat Bahjilun yen Aki Sahlan ulah bebejak ka batur tungtungna Aki Sahlan ngahuleng deui. Gek diuk satengah meubeutkeun maneh. Mopoek sorangan digarduh taya nu maturan pisan. Lantera teu kaburu diseungeut deui lantaran hate tagibur teu puguh rasa. Na kudu kumaha aing atunya kitu saya kieu saya. Asa badaringung teh buah-buah Ki Antri jadi bawa ku raja siluman. Dijieun wadah ku mangkurip. Da geuning sok aya bejana nu ngawadalkeun teh sok dipapag ku kareta siluman. Mangkani ieu mah karetana dijieun tina emas. Cahayana hurung ngempur, cahayaan lir panon poe. Tapi dah Aki Antri mah karep sorangan cenah ngahajarek ulin ka nagara siluman.
Tapi kumaha nasibah Jilunjeng jang adingnya. Aing jadi melang yo. Cek hate Aki Sahlan noroweco teu pugu. Pikiran cus-cos ka mana bae loba kahariwang jeung kasieun. Disibah Jilunjeng ading meunang kacilakaan mangkaning manehna nu nyaho. Sok sieun katempuhan. Nu akhirna Aki Sahlan nekad rek nepungan ka Mangkurip. Wah, jeung cibata nyiksa batin sorangan aing wayawi hade nepungan ka Jangkurip. Sabab aing teh geus kolot jeung kagiliran ngaronya deui. Boga hak pikeun mereskeun sagalupa perkara nu kajadian dina peuting ieu. Jadi aing teh kudu nepungan Mangkurip atuh. Cek Aki Sahlan terus singkir. Cekes-cekes ngahurungkeun korek api. Guru-gurung tuluy nyeungeut lantera brai di garduh caha. Sanggeus nyeungeut lantera Aki Sahlan ngarawel iteuk anu nanggeuh dina bang baru. Geus kitu kop kana lantera tuluy init ningalkeun garduh rona. Ngajugjug ka imah Mangkurip najan peuting ge teu aya halanganana. Dabungan rasa panasaran minuhan uteuk Aki Sahlan. Gancangna carita Aki Sahlan geus tepi kaburuan imah Mangkurip. Kalayan teu asa-asa tuluy pupuntenan bari ngetrokan panto. Punten, Jangkurip geus sare acan. Aki yo ngajarek nepungan ka ujang buru-buru bukakeun pantona. Cek Aki Sahlan bari ngajingjing lantera. Kayan di dinya caangku lampu ari Mangkurip memang can sare harita teh. Malah ngajentul keneh di tengah imah jeung Bioon. Lantaran teu aya pitunduheun. Inget bae ka Nyinining nu can nyaho nasibna. Barang kadeng aya nu pupuntenan Mangkurip rada ngajenghok sabab teu nyangka bakal aya semah dina kaayaan peuting. Atuh teu buru-buru nemalan kalah ka melong ka Bioon. Saha Kang? Wabua juri kudu kumaha mun geus kieu nya? Bioon ngaharewos beungeut ngadak-ngadak pias loba kasieun jeung kahariwang. Bulu puduk pating puringkak jajantung ratu bir tutunggulan. Lain moanya juri bari pisah pupuntenan keun ulah geruhon. Urang dengekeun heula nu satuluyna. Aya deui ngomong atawa moal? Mangkurip harita teh ngajawab ku ngaharewos. Anon melong kana panto tengah bisi aya haseup anu meledug bodas. Pantasna teh terus ngabelegbeg jadi makhluk nu pikasieun. Da puguh Mangkurip jeung Bioon sasatkeun pinuh ku kahariwang jeung kasieun. Pikiran ngan kana jurig jeung siluman bae. Sing hati-hati Kang. Bisi aya ririwa. Cicing dong cekcok. Jap duanana jarempe panon marlong kana panto. Ari Aki Sahlan rada keheuleun lantaran can aya nu nemalan. Teu aya nu muka panto tuluy maju salengkah kalacat kana golodong. Tuluy kaketrok leuwih tari. Jangkurip. Ieu Aki ieu bukakeun panto. Cek Aki Sahlan gegeroan. Geus teu punten deui ayeuna mah atuh ku Mangkurip ge para mitra. Harita curing hak sabab apal kana sorana. Jung nangtung maksudna marek muka panto tengah tapi gancang dipuntangan ku Bioon. Kade ieu sing hati-hati bisi jurig nyeliburi. Bisi setan minarupa ulah percaya teuing kana dedengean. Bisi nyalahan. Da jurig mah pinter nipu geuning yakinkeun heula sing bener. Rek diintip yogi hayang nyaho nu yakin. Eta teh jurig atawa manusia halik ulah muntangan atuh. Tapi ulah rusuh teuing atuh mukakeun pantona bisi aya jurig. Wah, da Kang boga pikiran. Mangkurip jeung pamajikanna pating harewos duanana pada sieun jeung hariwang. Tuluy Mangkurip ngeteyep kana panto tengah. Reket dibuka lalaunan. Harita teh para mitra. Red nempo kalawang hareup breh nempo cahaya lampu di luar atuh ngahulang Mangkurip teh manehna mikir dina hati. Moanya ya jurig mamawa lampu dacar mawa damar jurig mah. Saha atunya jeung rek naon wayah kieu datang ka imah. Ari sorana mah jiga Aki Sahlan tapi sahanya. Tapi kita buah lain deh. Cek hate Mangkurip bari melong keluar. Tapi can wakamukakeun panto kalayan lebar. Ieu mah ngan ukur molongo saeutik. Aya naon di luar teh Kang? Bioon ngaharewos bari ngedeuketan. Aya cahaya lantera jiga mah jelas jelema. Piraku juring mamawa lantera onaman mah boga enti mana. Cek Mangkurip rada gede hate.
Wating menang nginjem 3 rona, kade ulah babari percaya Kang, disingkat tipu ku juri. Bion kekeh peteukeun sabab sieun aya juri nyeliwuri, aya setan minarupa, aya kelong newo-newo. Punten, Aki Sahlan uluk salam deui leuwih bedas. Beuki yakin sorana Mang Kurip apaleun kana sora Aki Sahlan. Mangga, Mang Kurip ngajawab kawas teu pati sadar. Atuh mending ngarenjag Bion manehna reuwaseun bisi salakina geus kapangaruhan ku juri. Tapi samemeh nyarita naon-naon pok di luar aya nu nyarita. Geus sadare Jang Kurip. Nah menyahara rese rek ngajawab deh, ya Aki tiris geus lila ngajagoan. Rek aya perlu ka Ujang buru-buru atuh bukakeun pantona. Cek Aki Sahlan nyaritana beuki bedas. Beuki Sahlan eta mah lain juri gon, semah ka urang. Mang Kurip ngaharewos tuluy mukakeun panto tengah. Bion colohok rada cangcaya melang nempo salakina mukakeun panto. Tapi Bion geus teu bisa naon-naon deui ngan ukur neuteub ka Mang Kurip. Nu nyampeurkeun kana panto hareup kolotrak muka panto. Berain muka breh Aki Sahlan katempo nangtung dina golodong. Bari ngajingjing lantera. Nah ti berat teuing sare teh Ujang. Kumaha mun aya bangsat? Da can sare abdi maki puguh keur bingung ieu teh. Jeung nadi panyana teh lain Aki hanas diantep we salila-lila, cek Mang Kurip bari tuluy asup deui ka jero. Aki Sahlan hideung nuturkeun, ari panto ditutupkeun lalauna. Ari anun meuni teu bulu-bulu ngaku ka Sema. Nya kumaha sababna ieu kalah ngantep ka Aki? Na teu karunya kanu tiriseun? Ampura Ki da lain ngahaja nyiksa puguh keur aya nu dipikiran kuring teh. Keur bingung kabina-bina sok calik heula di dieu Ki. Di tengah imah sakalian lah ngarah teu tiris teuing. Gek Mang Kurip diuk ayeuna mah hatena tenang. Lantaran Semah yakin jelema jeung wawu. Nah bingung kunaon Jang jiga nu dinasna keur geuning? Cek Aki Sahlan bari gek diuk. Lantera teu dipareuman ngagebur hurung. Atuh di tengah imah tambah caang ari Bion teger deui hatena. Malah tuluy nyadiakeun cai enteh keur nyuguhan Aki Sahlan. Sor disuguhkeun. Ieu Ki tadi teh kuring kadatangan ku Aki Andri. Nu netelakeun yen anak kuring hese kapanggihna. Lantaran aya nu mawa cenah tapi can kanyahoan kalayan yakin nu mawana. Nu mata kuring teh bingung. Cek Mang Kurip hampir kalepasan. Sabab ku Aki Andri geus diomat-omat supaya ulah cacarita tina urusan siluman. Ulah ngabejakeun sakabeh rencana Aki Andri. Kitu de kajadian-kajadian nu aneh di imah Mang Kurip. Tapi Mang Kurip teu kanyahoan. Teu nyahoeun yen Aki Sahlan nyaksian inditna Aki Andri. Nu harita dibawa ku kareta emas teh. Malah pangna Aki Sahlan nepungan teh hayang nyaho sabab musababna dabongan matak panasaran kana hate. Ke Ujang. Aki teh rada riut ngadengena teh nah Ujang make bingung mikiran omongan Aki Andri. Hari Aki Andrina ka mana ayeuna? Lantaran Aki teh asa teu geunah rasa hayang ngabuktikeun hiji kapanasaran. Cek Aki Sahlan nemrakeun eusi hatena. Manehna mah nyaan panasaran sabab hayang nyaho kana kaayaan Aki Andri nu sanyana. Pokona mah bisi ku Mang Kurip diwadalkeun ka siluman. Dabongan tadi dibawa ku kareta emas. Nah make naroskeun Aki Andri bade aya naon Ki? Mun aya naon atuh Aki meuni asara reuwas teuing. Bion milunanya. Ih lainna naon ieu mah hayang nyaho atuh. Ari tadi aya Aki Andri ka dieu, ka mana ayeuna? Ieu naon di ka dieuna? Cek Aki Sahlan taletena keur tapi teu buru-buru. Pok ngabejakeun nu sabenerna. Mun aya tadi teh ka dieu malih malami ngobrol ngan ayeuna mah tos mulih deui ka bumina. Da geus teu aya di dieu atuh Ki, jawab Mang Kurip. Asa-asa Aki mah teu percaya kana omongan Jang Kurip teh. Sabab Aki yakin nyaksian sorangan. Aki Andri teh teu bulih ka bumina tapi aya nu mawa kana kareta emas. Malah mah ngaliwatna teh ka tebeh kidul ngaliwat pos ron anu ku Aki keur dijaga. Nya anak gebeg deh para mitra. Mang Kurip marenyag. Kitu deui Bion duana ngarasa kaget lantaran lamun kitu carana. Rahasia nu dibuni-buni teh bakal katohyan ku nu lian.
Geus moal bisa dibendung deui tangtu bocor kanu sejen. Tapi mangkurip pinter nyumputkeun semu geuwat nanya Daryana. Ke heula ki. Naon nu kapendaku aki teu cobi terangkeun heula ka abdi. Margi abdi penasaran ye, nyarita jadi sopan. Kieu ujang rek terang-terangan we aki teh nya. Tadi teh basa aki keur ngajaga gardu. Aya kareta emas nu ngaliwat ka hareupeun. Cahayana hurung ngempur mata keserap. Malah kaya jadi caang ku aki teh pangangguran dipegat jut kusirna turun. Barang ditanya pamaksudanana manehna nyerahkeun nyerek nepungan ka jangkurip cenah kitu. Lantaran geus dijangjian ti anggalna yen anjeunna teh ayeuna kudu datang. Tah sanggeus lila dipariksa nya ku aki teh diidinan ka dieu. Ngan ari balikna bet bareng jeung aki antri. Tadi teh aki antri anjeun celeueuh dina kareta Bangun Nikmat. Tah kulantaran kitu aki teh jadi curiga sok sieun aya nu teu beres. Mangkali nu nyaho teh ngan aki sorangan jeung deui kabeneran keur ngalona sok sieun katempuhan mun aya naon-naon kitu ta ujang. Terus datang ka dieu maksudna marek minta katerangan nu yaki sok sieun aki antri teh diwadalkeun ku jangkurip ka siluman. Tah kitu ka sieun aki teh terang-terangan we ieu mah jang. Cek aki Sahlan nyarita terang-terangan estu tadaya nu disumput salindung. Tog moal kana maksudna atuh mending ngarenjag mangkurip lantaran keung ari nu disangka ngawadalkeun mah da puguh teu rumasa munyung malah makeur bingung merangan siluman harita teh. Tu Debi oon para mitra leuwih bingung lamun leuwih kitu carana mah Rusiah bakal bocor sabab tangtu aki Sahlan kudu bisa aki Sahlan kudu ngabejakeun anu sabenerna ka aki Sahlan teh keur mupus sangkaan goreng da embung ari disebut ngawadalkeun mah teu rumasa. Waktos ngasee para mitra deuh.